urang hirup ayeuna geus sababaraha alam, alam arwah kuari alam dunia yakni alam mulki isuk pageto alam barzah kedei alam mahsyar kedei alam akhirat. Di alam arwah ke alam dunia teh aya proses melalui alam nabati, alam hayawani, alam ruhani. Hartina alam nabati teh tina pepelakan melak jambu gede-gede kembangan buahan di dahar, melak jauh jadi gede-gede jantungan di dahar jauhna. Berbagai bubuahan nuku urang kasaksian ayeuna seperti itulah proses. Terakhir nu jadi kekuatan ialah pare. Idinya mimiti diolah taneuhna nyebar terus dipelakeun. Terus jadi bekah panen. Dibawalah ke heler jadi beas dikonsumsi. Di berbagai bubuahan bebetian kemudian pare ngaranan nabati bangsa jajadian didaharlah ku manusia urang teu apal kaistimewaan proses Gusti Allah di jero beuteung urang teh horenganan nu ka mata ka ceuli ka irung ka sungu ka berbagai pelosok diolah ku qalbul jismani jantung rapih beres sehat jantungna sehat awak teu sehat jantungna ya otomatis lah aya nu darah tinggi darah lemah gula stroke ieu mah geus komplikasi saluran-saluran parga. Ternyata di antara nu nyalur ke awak urang anu paling istimewa jadilah sperma. Awewe ovum. Sperma dihijikeun jeung ovum jadilah urang. Jadilah manusia. Tah horeganan ieu manusia teh tidak saripati kadahar. Jeleg urang segede kieu lamun tatadina kadaharanana melakna teu beres didahar ku urang jadi cai mani atuh teu beres bakal jadi jelemana atawa urang meuli ka warung beas duitna menang maling korupsi atuh engke bakal jadi spermana ge kos kitu geus atuh aya paribasa lamun bapakna lalai kalong atuh anakna ge jadi kampret anakna bapana nyolong anakna nyopet kos kitulah. Ulah kaget lamun kuari boga anak resep nonton TV. Ulah kaget lamun kuari boga anak resep main HP. Sebab bapana ge ieu HP-na opat. Pan ieu mah geus overdosis. Overdosis ngaranna kosnya. Overload. Geus dianggap abnormal. Nah, iyalah. Gujrat ke alam dunia jadi manusia anak ngaranna min haqqil walad ala waladihi salasatu asya
hak anak anu kudu dilaksanakeun ku indung bapana tilu. Hiji ayu samyahu bismin hasanin, ngaranan anak make ngaran anu bagus cak agama. Ngaran teh bagus cak agama. Kos kumaha ngaran nu bagus? Ngaran Allah make Abdu, Abdullah, Abdurrahman, Abdus Somad dan selanjutnya. Atau ngaran para nabi, Nabi Ayub cara tadi almarhum dah, Nabi Musa, Nabi Yahya, ulah make nabi tapi urang mah Haji Ayub, Haji Musa, bagus. Atau ngaran ulama, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, di urang aya Kiai Nawawi, aya Kiai Asnawi dan selanjutnya. Eta tafaul ngaranna, ulah tasaum teh nurut buat anu goreng, karena tasaum cek ahli bilaga. Misalnya ngaran ieu saha wah hayang akur jeung bintang film Novia Kolopaking. Eta teu bagus. Engkena itu kadituna waduh. Atawa ieu mah ngaranna wah mantep cenah ieu mah ieu lantaran lalaki ucok harahap. Teu bagus, eta gos kitu teh bagus. Nah, model kieu mah Haji Supendi ya sedeng lah sakieu. Ya, maksudna Haji Supendi mah antara penjahat bisa, bajingan bisa, kiai bisa. Iya, Haji Supendi. Kayak garan. Geus atuh sebagai penghormatan engke di akhirat diheula-heulakeun kan jelema teh. Dipanggilna penghormatan ka Allah nu ngaran Abdullah diheulakeun, Abdurrahman diheulakeun, Abdurrahim diheulakeun. Pokona diproses diheulakeun. Adapun kadituna deuk ka neraka deuk ka surga penting diheula. Atawa ngaran-ngaran nabi, penghormatan ke para nabi, sebab nabi makan utusan Allah diheulakeun. Antak warige urang aya keutamaan mun lalaki make Muhammad atau Ahmad, lamun awewe sayyidah dibahasakeun ku urang Siti. Geus tadina we ge Supendi doang, kukula ditambahan Muhammad Supendi. Tadina eueuh. Di Muhammad abeh di akhiratna diheulakeun, ya kan itu pasti. Surga. Yang penting diheula pokokna. Nah, ialah ayu samyahu bismin hasan. Cek syarah. Nomor kedua, kudu diwurukan Al-Qur'an. Mimiti di ngaranan. Nomor kedua kudu diwurukan Al-Qur'anul Karim. Indung bapana kudu magahan ka anak. Ceng gade ceng. Nah ieu naon ieu tah? Ieu mah wau ceknya anu kos kieu tah asal nu marengkol wau. Nah supaya yang jadi alif kumaha ieu? Wau supaya yang jadi alif maka hajar jahanam. Jadi tina wau supaya jadi alif. Rusdi pagaweanana. Sakundak tunjuknya. Tuh kan kanyahoan mun brengsek kabeh ieu. Kudu diurukan. Nya iqra'ul Qur'an. Ya alif, ya ba, ya ta, terus datang ke meja, terus datang ke bisa maca Quran. Cak hidup bapana boro-boro magahan anak, aing gitu bisa. Atuh bikin ke Haji Bahri. Hayang teu beres kabeh. Bikin urang ngaji qiraat kanu
bisa kanu pas makharijul hurufna supaya jelas. Mumpung aya ka Bang Haji Yasin, ka Bang Haji Yasin. Kos kitu baheula di Cilongok teh anu barisa maca Quran magahan. Abah Haji Yasin baheula teh, kemudian Ustaz Hasanuddin, Teku Lama tah baheula alhamdulillah. Nah, nomor kedua urukan Al-Qur'anul Karim. Nomor katilu wa ayyu zawwijahu, kawinkeun atuh ieu nu mantap kuari ngararaco ge lantaran angel ka dikawinkeun. Kuduna mah anak awewe teh umur 9, 10, 11, 12 geura kawinkeun. Pas jana hayang aya. Kuduna mah santri ge ya, sal umur 12, 13 kawin. Kawin ulah haju kadaluarsa. Kos gitu. Jadi nomor kahiji ayu samiyahu bismin hasanin, ngaranan make ngaran nu bagus caksara. Dua yuqri'ul Qur'an idza di mana-mana gede, di mana yaza, di mana-mana tamis. Nomor katilu ayu zawijahu idza balago, di mana geus baleg atuh kawinkeun. Cenah kolot teh daek ngawinkeun atuh kawin sorangan. Jababari lalaki mah tuh si mbak-mbak layak. Nah, iyalah. Cenah bogana kakarak hiji cara haji bari nambah. Ulah sieun-sieun haji bari. Nambah. Cenah geus mohon ka nu di imah. Nu di imana tetep can muka. Tetep can muka. Mantap pelampiasanna ka masjid. Ngomong bae di masjid jangan eta teh udah bener nama pelampiasan. Kayak bari geus salamet bari geus teh hayangeun. Nah iyalah urang sebagai manusia lamun nuturkeun ucapan Kangjeng Nabi mimiti di ngaranan make ngaran nu bagus cek sara mantep. Kemudian urang dididik baca Quran sehingga bisa baca Quran dengan fasih luar biasa. Terus kabelah itu memahami isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Di mana orang geus pas kawin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Urang bisa maca Quran, pamajikan bisa maca Quran. Kan ai papada bisa maca Quran moal marah. Laju seuri bae. Atuh moal marah ya salaki kasalahan setik pamajikanna ngahampura. Pamajikan kesalahan setik atau salaki ngahampura tah cara diemi ya diemi kula di alam jasa mana lurah sok ngobrol bae jeung kula bi eta sih dicandung kumaha atuh dicandung ieu aya salaki atuh urusan eueuh atuh geus batur tah asana jembar hate teu jembar eta nadak nya mah ngora bae ieu BMI mah ngora atuh Dewi ngobrol jeung kula dua di imah eta, ai ka imah. Wah eta biji sandung teh jadi kan jauh masalah, dan bibi mah terus-terusan dicandung. Maksudna hati ieu tuh ai aya salaki bibi cek jangan diurusan. Ai eueuh atuh salaki batur, atur kajen geuna diurusan ku batur. Tah hayang karitu tah. Mantep jasa imah penerus di lain. Kakarak teu balik liwat 2 jam be kokoprak. Kokoprak. Pohara jasa tak kokobrak sapoe beak 5 kokobrak. Akibat naon ieu tadi teh teu paham Al-Qur'an, teu paham usik kandungan Al-Qur'anul Karim. Coba lamun pamajikan paham salaki paham indah cara kage Nabi jeung Siti Fatimah ngeunaheun biasa kan isuk-isuk aya naon ieu Fatimah Siti Aisyah aya naon Aisyah entah aya naon cenah poe ieu mah geus oh masalah deuk puasa bae kan ngeunah ya asana tiis kana teh isukna nanya di Fatimah Aisyah aya naon poe ieu aya cenah koruma aya sabaraha aya 2 aya 1000 hiji tu kan ngeunah
Iya mah, neng aya naon ieu ku ari di dapur. Dia tuh dia aya naon. Goblok sia. Tolong rumah tangga tetangga teu boga anak ka. Ulah kamar eta kamar naon? Atuh, ulah bake nungguan dibere nu aya bae. Ribut betungtung nama. Nah, eta kos kitu teh teu beres tah. Di Cilongok mah eueuh. Eueuh pondok. Tah, ulah mah. Gedaheun kan. Masya Allah lagu orang pada ngerti karena isi kandungan Al-Quran gila geus bahasana ge urang ka pamajikan ka pamajikan teh Imas ka pamajikan teh atuh ai itu mama cara ieu ya nawa asal urang mah mama asal eueuh masya ka mana teu beres ieu dulu Pak lolondokanana bisaan nah bisa ngajaga keur aya keur eueuh salaki pamajikan bisa ngajaga salaki keur aya keur pamajikan bisa ngajaga saling kareunaheun kitulah Kanjeng mere rumus sehingga supaya ngahasilkeun sakinah mawaddah warahmah